Nasib nasib manusia memang tidak selalu baik, kadang di atas, kadang di bawah, kadang sadar, kadang gelo, kadang digulung kulobaan. Aku hanya teruduk cingogo nalika senja nembongan bari nyarita pengalaman hidup nuges kealaman. Teraku gitu puisi teh mulai pentenan meureun kudu meresapi cek si ibu ge. Kudu nasib manusia tidak selalu baik. Si ibu ge tadi nyontokeun kitu beri jebleh epesan guru-guru. Naon atunya ya? Alam. Tentang alam. Alam. Aduh alam. Pokokna mah alam. Alam bah dukun. Kira aku puisi gitu aing mah. Kumaha lieur euy. Jaka sembung mawa bedog teu nyambung goblok. Eta mah puisi anjing. Teu tarucingan eta mah. Lieur aing mere tugas teh aing guru teh kareunian puisi. Nyaho balik tangan kita apal aing. Alam. Adit alam. Lieur. Kunaon tong maneh tong ulang-ulang kitu? Yen puisi mang dititah tugas sekolah. Kubu euis Digugut teuing atuh. Urang sok sieun teu menang nilai. Kan bae atuh, teu menang nilai oge. Paling teu naek beureun. Geus daripada lo ngomong urang bantuan mang kumaha nyen puisi mang. Teuing urang teu apal atuh na. Ya aku teu apal kan meureun sakola lagi heula kene emang yang urang ge. Urang mah di DO. Nah di DO gelutnya mang. Lain, Mabal, lain, ngeheureun awewe, lain, maling duit kas. lain. Urang mah ieu Naon? teu naek wae. Meureun aku teu naek. Heuh, teu naek wae meureun jadi si guru teh lieureun meureun ka urang meureun. Jadi we dikeluarkeun bae aing teh sakola oge. Ti kelas sabaraha teh naekna mang? Di kelas 3. Mun teu salah mah di kelas 3. Berarti leuh keneh urang heuh. Teu naekna ti pas TK heuh. Pas TK. Heuh teu naekna. Berarti mana langsung eta tuh ka SD meureun? Henteu. TK heula. TK heula urang. Kudu lagi langsung pinter atuh ka TK heula mah emang. Lieur mang ieu tinggal itu ieu nasib. Nasib manusia memang tidak selalu baik. Kadang di atas, Kadang di bawah, kadang nu di atas minta ngeusan, kadang nu di bawah minta tuluy. Nah, akhir kana jorang wae si emang mah. Lain jorang eta mah ibaratkeun naonnya euy. Hok naon anu di atas jeung nu di luhur? Anu di atas ieu tumpukan rajut. Geus we ayeuna ieu alam. Alam ciptaanna nu maha kuasa warna hejo. Urang mana teu apal masalah alam-alam kitu ge urang mah apal ge alam teh anu penyanyi geuning. Eta mah alam bah dukun atuh aing mang. Wes urang mah rek balik geus tadi di dieu euy. Anjing Hareudang ieu teh. suka rek mantuan aing mah. Ieu. Lieur atuh Bu. Aing mah hese anjing puisi teh. Saya naon ari maneh? Tugas ti buis teh ya. Nah, anjing di pikiran. Dari mana amun urang ayeuna teu ngerjakeun.
Orang bakal dipanggil orang tua atau emane? Pan orang mah nilainya butuh wae. Mua mau dipanggil orang tua teh tengah bobodo ai mah. Udah sieun. Bejaan urang mah. Kayak mana geus nyen puisina? Tararayang teuing anu. Nah, mau jeung teu hararayang emane? Teu ai teu bisa rek maksakeun. Geus sarua urang itu bisa. Tuh kaden kieu nasib. Ieu geus hese piraku aing puisi tentang nasib. Kudu mendalam ai mani Mendalam kumaha? yang terdalam. Jadi si isi puisi teh kudu mendalam mani teh menjiwai. Kapan urang ge geus aya geus boga ide urang mah. pan bieu ge urang alam. Alam ciptaan Gusti Allah. Harnya heueun arek ciptaan saha ari alam emane nya Heuh, nah urang salah ieu maneh. Salah atuh. Nah kuduna Pan kumaha geus ciptaan sidik saha? alam mah ciptaan Gusti Allah ai mani. Kalah diomongkeun deui alam ciptaan Gusti Allah. Alam. Alam teh warna hijau dan warna-warna pelangi. Kiraku gitu aing puisi aing teu nyeni. Geus we ide urang pake kumana heuning ge. Jago ta nilai mun teu abong teu mun teu gede maneh. Cingan sok kumaha? Sok. Cing ciling cing cangcut. Nah eta mah lagu ieu maneh. Tapi dilagam puisikeun sok serat heula. Tuluy, Peso asaheun tuluy, ikan gurame, tuluy. tempe bulukan. Nah salah kuduna tempe bulukan teh nu di dieuna ieu maneh. Oh cing sok kumaha? Cing ciling cincang. Heeh. Tempe bulukan, peso asaheun, ikan gurame. Tah kuduna kitu. Oh cing sok latihan heula. Jadi ulah dinyanyikan. Heueuh lagam puisi sok. Cing ciling cincang cut. Tempe bulukan. Peso asaheun. Ikan gurame. Piraku gitu Sama lagamna kurang yang menghayati. Kudu mendalam ai maneh lagamna jiga urang kieu. Cing ciling cincang. Cut tah. Oh make jutaan. Pas tungtung teh ya. Cut kitu ai maneh. Buru golok jagol tan nilai namun teu gede ai maneh. Sok. Cing ciling cincang cut. Nah gitu. Baru kudu gitu. Sok. Peso asaheun. Rada dalilaan pas heun. Rada aya jedaan heula sakedeung. Cet tah Oh. kitu. Cing ciling cincang cut. Tempe bulukan cut. Mal jorang ieu maneh. Moal aing tanggung jawab nama. Peso asaheun. Tah dalila dirinya na. Jep. Cet. Entong langsung gitu jadi peso asaheun. Jempe heula meneh teh da ngame. Ameh henteu di kaciri teuing jorangna. Peso asaheun. Meneh teh balam heula tak ka guruna teh. Pas dipanggil hiji-hiji teh balam mah kieu. Cet. Nah, gitu. Ikan gurame. Kos tadi tah kitu heula mah teh mendalami heula. Nah, gitu juga lah tuh bisa aduh bare. Aing mah bisaan. Nuhun cip. Atuh anjing bakal gede nilainya kayak kemarin. Amun urang dicarikan kumaha? Kusaha? Ke Bois? Heeh. Moal ai maneh Bois mah da bager. Heeh. Cing ciling cincang cut. Anjir, bisaan euy. Sok. Tempe bulukan. Jut. Geus nama juk maneh. Latihan. Tah lamun arek latihan saja jalan tuh dieu kani maneh teh. Tapi kudu mendalami teh ya tadi cek urang. Siap, nuhun. Nuhun cip.
Saan mana aing penyangka mana pinter atuh. Gitu gimana? Bakal halus nilainya euy. Naon? Omat ka Mang Epul pangwartoskeun. Naon? Kebon ku Bagong huina itu diacak-acak. Nya. Nya juk. Omat pi. Ya. cing ciling cincang tempe bulukan peso asaheun ikan gurame cing ciling cincang cut Ongkos sok ngaji tapi jorang wae goblok. cing ciling cincang peso asa Jang kala. Cing ka dieu diuk kala. naon Pak Haji Bieu naon eta keur nyanyi naon? puisi dipangnyieunkeun Pak Haji ku si Hansip bisaan Sok jadi mendalam Pak Haji dangukeun ku Pak Haji nya mun Pak Haji teu terharu abong tah Pak Haji sok kumaha. cing ciling cincang cut peso asaheun Nu kitu mah lain puisi atuh. Eta mah lalaguan keur baheula Pak Haji. Nu kitu mah lain puisi, jorang. Moal menang nilai atuh. piraku mah Aslina Cuk si Hansip bakal ge dicarekan ku guruna ge. Ieu mah jorang jeung aya ceut-ceutan deui. ngada moal naon cuk si Hansip ge Moal menang nilai. bakal Pak Haji tong nyingsieunan Pak Haji Asli abong bakal geus dicarekan. kolot Pak Haji Heuh, ieu teh lalaguan baheula jorang. Kayak ku guruna bakal dicarekan atuh. Teu balik pisan jorang nu kitu mah. Ulah. oh si Hansip Budak teh di bajaan teh. Jorang eta mah teu meunang. ngapa Haji mau kudu nyarikan urang si Hansip penun Dap eta maneh nu eta keuna nya berarti menang maneh eta mah. urang teh apa ku si Hansip di titah Dan ceurik di papatan. di hate urang nyakeun tugas Jorang. bayangkeun ku Pak Haji urang nyeun sajam leuwih wih cenah naon Ngabejaan teh eta mah jorang. jadi hate Ngen puisi mah jadi hate adon ceurik budak teh di papatahan teh kumaha. jadi hate sok urang latihan di jalan cek Pak Haji dibilang jorang gitu Emang jorang eta mah. Sistem ceurik atuh. si Hansip Haji mah ngabejaan. ngeri hati Kolot mah ieu. Ceurik atuh. ngeri hati Budak teh kumaha nya di papatahan teh. si Hansip ngeri hati Tah gitu mendalami maca puisi teh. ya goblok gara-gara sia dicarekan Pak Haji jorang gitu Bukan teh mendalami. goblok kamu angger mau tahan teh bener aja jakeun aja